Assalamualaikum. Tepangkeun wasta abdi Zara Nida ti kelas 11 MIPA hiji. Ayeuna abdi bade ningalikeun kagiatan sapopoe abdi. Wilujeng nyaksikeun. Unggal dinten abdi gugah tabuh 5:30. Saatosna abdi biasa salat subuh. Saat salat subuh, abdi beberes kamar, jeung bebersih rumah. Parantos beberes, biasana abdi masihkeun daharan keur ikan. Tabu 7 pagi, abdi sok nyieun susu haneut keur sarapan. Tabu 7:30, biasana abdi sok nyiapkeun barang-barang keur BDR. Sataacana abdi sok ibek heula. Waktuna BDR. Ayeuna waktosna istirahat. Biasana abdi salat zuhur. Salepas salat, abdi sok neda bari nonton drama. Malemna abdi sok ngulang deui pelajaran bari ngerjakeun tugas. Waktuna abdi bobo. Tah cekap sakitu kagiatan abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.